Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila mu'alif hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Gawitan urang sadayana ngaos kana ieu kitab Hikam Ibnu Athaillah. Kalayan nyuhunkeun pitulung, nyuhunkeun didaukiakeun ka kersana zat nu wajibul wujud ayana nu jenengan Gusti Allah. Mantena anu ngagaduhan sifat Ar-Rahman sinareng Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan urang sadayana ngaos kana ieu kitab Hikam Ibnu Athaillah. Kalayan ngalap barokah penyebab dengan Allah. Mantena anu ngagaduhan sifat Ar-Rahman sinareng Ar-Rahim. Halaman 31 juz 2. Jajaran kalimat tihana pal makna. Aya sadana. Bismillahirrahmanirrahim. Pal makna mangka ari hartina ieu kaul. Eta ahsana gawe alus. Itu makna tina ajaba robbukanya. Saha robbuka pangeran anjeun ilaha ulail qaumi kaitu sakabeh kaum haitsu da'ahum dina sakira-kirana ngajak Allah kaitu kaum ilal jannati ka surga wasaqahum jeung nungtun atanapi ngagiring bisa ngagiring Allah ka eta kaum ilaiha kana surga karhan kalayan kapaksa. Ieu teh ngeceskeun hakikatna tina hadis nu kamari teh ajaba rabbuka min qaumin yusaquna ilal jannati bisalasili. Allah Ta'ala heran kaget kahiji kaum anu digiring ka surga bari dirantai. Jadi hakikatna rantai di dieu teh nyaeta diwajibkeunna kaum ngalaksanakeun kewajiban taat. Panseueurna jalma teh ngarasa kapaksa. Ya kapaksa kitunya. Tapi hakikatna mah eta teh mangrupikeun bentuk ihsan. Ya. Sanes kejem Allah teh ka hambana, sanes bade ngaburatkeun Allah teh ka hambana. Ieu teh bentuk ihsan atanapi kadeudeuh ti Allah supados kaum teu jongjon teuing mika cinta kana dunya sehingga lengkahna teh digiringkeun pikeun mulang ka surgana Gusti Allah. Jadi mangrupikeun ihsan ternyata. Wahada jeung ari ieu fa aujaba alaihim wujudu taatihi teh kadinya. Eta fi hakil ammati tetep dina hakikatna jalma awam, jalma bodoh. Artina berarti kaseseueuranna jalma gitu.
Cek nu bodoh mangarasa kapaksa nalika dinaon nalika diwajibkeun taat teh ya salat diwajibkeun ngarasa kapaksa. Cek nu bodoh mah matakan berat ngalaksanakeun kataatan teh. Ya orang bodoh apa pintar ya. lamun berat berarti dina kataatan. Iya tuh. Akukeun we berarti urang teh jamaah awal. Ulah babalakuan salikeun pan kan. Berarti henteu ngarasa kapaksa. Berat kan salat teh ya. So padahal mah dipaksa eta diwajibkeun taat teh hakikatna mah mangrupikeun ihsan. Atanapi kadeudeuh ti Allah supados hambana teu leupas tina jalan surga gitu. Cek awam eta teh berat, kapaksa menang karhan ya. Karhan we terus. We cenah ka urang teh karhan hayu ya karhan taatana iraha gitu. Ya sedangkan orang teh kudu taat ka Allah. Ya, berarti Allah kan gaduh ilahun anu diwajib-wajib ditaatan ku sakabeh makhluk. Terus orang kan karhan we gitunya. Kapaksa. Boro-boro naik kana naon? Kana hikmatan. Wah, boro ka ditu mah tuh takoruban jauh. Ya. Eta urang mah nya kitu. Aya we kapaksa. Aing teu diwajibkeun jigana salat isya teh rada wegah ye. Tah eta teh kaseureurana jalma. Dalamun teu ngarasa kapaksa mah tuh magrib ge berjamaah penuh. Gerak masjid rata-rata sabar RW, sa RW nya aya sa RW berarti kira-kira berarti 4 RT apa 3 RT gitu nya. Di sa RT misalkan kakak 80 kakak we nya. 80 kakak kali 3 baraha? 8 kali 3. Nah? 240 urang. Kira-kira masjid pinuh mah. Pinuh atuh teh kakak nungkul encan anakna nya encan injuna jigana salat magrib tepikeun ka jalan tah eta teh mangrupikeun berarti tal rante kewajiban ti Allah tah eta teh ngarasana kapaksa dalam mun teu ngarasa dipaksa mah eta teh moal berat moal wegah gitu moal wegah sok padahal mah eta rante eta teh tanda ihsan Allah ya tanda kadeudeuhna Allah ka hambana supaya asup kana surga gitu. Pan urang mah teh akil balik dipikeun ka ayeuna jigana mah karahan we nya. Pan tingkatan ibadah teh nu karahan naik kana taatan, naik deui kana khidmatan, naik kana taqarruban. Awal nama kapaksa ku aturan dume salat teh diwajibkeun ku Gusti Allah kapaksa we heula terus we lila ukuranana jadi manut we turut kana naon kana parentahan berarti ta eta teh makom taatan lila makom taatan taat we ngarasa taat ngajalankeun kataatan dina salatna teh terus lila taatan engke jadi khidmatan naon ngabakti gitu salatna teh sejaba bakti wedang memang urang teh hamba Allah teh Gusti sudah sepantasna ari hamba mah naon ngahidmah ka Gustina gitu ngabdi ka Gustina tah lila terus istimror eta dina khidmatan salat teh lila mah lain ngabakti deui jadi taqarruban tah eta teh makom mahabbah taqarruban teh rasa deukeut ketika salat jadi keur salatna ge atuh aya lazatna ibadah dina salat dina makom taqarruban mah ih taqarrub we gitu tah eta teh makom mahabbah makom cinta jadi teu katingali rante-rantena atuh tos jauh rante-rantena mah kitu ngarasa di uradna mah jauh da mah dina karahan kitanya amal khossatu tata di masawur am tah golongan am kaum jalma-jalma anu awam tah aya nama jalma khos ari jalmi khos naon ari jalma khos teh jalma khusus ya jalmi anu khusus ditinggal di Jamil Mughli pernah kan ya kapungkur nyari naon ngajelaskeun jalmi khos teh jalmi khusus anu ngagaduhan ulumul iya ulumul wahbiyah berarti jalmi naon eta teh jalmi ma'rifat jalmi satria pininggit teh disebutna
jalmi pinilih ya. Jalmi pinilih berarti anu lulus tina ujian eta tah. Atupan lamun tadi seleksi mau jadi jalma pinilih ya. Matakan daukiahna di mana kumakom sobar sing karasa sobar teh. Lamun sobar henteu karasa berarti memang datar kitu kahirupanana. Ya, datar kahirupanana. Urang ngerasa dina makom sobar teh kudu nafsi atanapi tarku sakwa eta teh kudu karasa eta teh ngaranna ge pan ari tasawuf tauhid mah dauk ilmu daukiah. Lain barang cenah cek kitab. Ya, lain barang cenah hafalan sobar teh ieu tapina memang kudu daok. Naon daok teh berarti ngarasa diri sorangan, ieu teh geus ngalaman makom sobar teh. Ngalaman makom sobar berarti harus nincak heula eta teh naon kana lebaran musuh. Naon lebaran musuh? Ujian ti Allah. Gitu. Lamun teu aya ujian mah atuh da moal nincak makom sobar. Kang cenah muah cenah ujian sobar nama tapi hayang ngarasa sobar ih pan meureun di mana-mana orang hayang jadi sarjana oge pan kuliah heula ya kitu mau ujung-ujung misalkan mauan naon ti teh profesor doktor kan amin cenah ai kuliah di mana cenah abi pan mulai STM cenah abi manya kitu naon-naon ge pan meureun kudu diuji heula kakarak meunang we eta titel ya titel kade titel makom titel nah eta teh hasil tina ujian ari mung ujian mah teu moal menang titel ge moal menang naon moal menang hasilna nilaina cenah kang cenah hayang kan moal titel mah tapi ujian mah atuh lili barat meureun dina sakola mah kieu bu guru abdi mah ayeuna moal ka sakola heula nah kunaon jang cenah meureun ieu enak usum ujian engke we cenah abdi mah geus beres ujianna kakara sakola deui heuh gua tuh atuh berarti mana mencicing we ngenop di kelas ieu enten kitu tah kitu cik guru teh jadi bahasa dauk kitu tah eta jalmi khos namina berarti lulus seleksi jalmi khos teh arifin eta jalmi khos teh jalmi pinilih lamun cek dina jalmi mungkin geuning kudu dibuka deui nya mungkinnya jalmi khos teh jalmi pinilih jalmi pilihan jalmi khusus eta teh anu tos makrifat ka Allah eta jalmi khos minimal wasilinnya eta minimal wasilin tah saur ieu mah saur jalmi khos mah jalmi khusus arifin atau napi wali lah ya palayah taju wa palayah tajuna maka teu butuh teu merlukeun eta jalmi khos ilal ijabi kana diwajibkeunana ku syariat teu melukeun tah teu ngabutuhkeun rante ari jalmi khusus mah wa tahwifi jeung kana dipaksa naon dipikasieun tahwif apa oh tahwifnya tahwifi ya jeung kana nu dipikasieun atanapi misalkan ngajalankeun taat teh lain sieun asup ka neraka ye kuring jadi kita tah jalmi khos mah ya. Wa tahziri jeung kana nu diancam misalkan neraka jadi benten pamandegan jalmi anu awam sareng jalmi anu khos nya ngalaksanakeun ibadahna teh sanes ku sabab sieun disiksa ku neraka atanapi kabita ku kanikmatan surga mantena tos teu merlukeun deui dirante geus teu merlukeun ku ancaman teu perlu ku ancaman teu kudu diancam-ancam jadi ngaji teh teu kudu disampeur-sampeur kitu jalmi khos mah amis we buru-buru hayang buru-buru imam Jumat teh ieu tah itu jalmi khos gitu ya can disampeur atau can di WA can aya kabar mah aduh can berangkat gitu tah jadi geus teu kamurtukeun rantai jalmi khos mah nya atanapi teu butuh kuburuhan supaya misalkan daek taat henteu dieneng-eneng heula ngarti teu dieneng-eneng nah dibibita nya teu kudu dibita aya saya kan salat supaya asup kana surga teu kitu gitu teu kitu secara hakikat jalmi khos mah ibadahna teh tos janten kabutuhan rohani sareng tanda cinta jadi ngalaksanakeun taat teh tanda cinta berarti makom taqarruban berarti makom mahabbah ya marantena ningalieun ibadah teh mangrupikeun kasempatan anu mulia pikeun munajat pikeun ngobrol pikeun komunikasi ya ngadeuheus ka Gusti Allah jadi ketika
ketika bade aya waktu salat nate bunga di dieu teh di Hadratul Qudsi bunga teh teh hate teh tibelat bisa kitu nya salat bunga tungguan we nya salila tuh ieu teh hayang buru ajan itu jika lamun keur puasa gitu mah nya gitu karuan nanti gitu pan samar kahayang ya puasa mah gitu ningali iklan tadi kesedina eta ningali spaghetti eta kan dina gitu eta dina iklan ningali spaghetti kos enak amat spaghetti goreng gitu kan ada medok gitu kan medok akhirna eta ka pamajikan bu coba deh mun eta deh spaghetti goreng digitukeun arinya sasenok mah aing kieu ngrasana gitu gitu teh godaanna luar biasa godaanna. Jadi upami jalmi awam ibadahna teh sapertos naon? Sapertos di badega. Sapertos karyawan anu milari buluhan, eta jalmi awam. Tapi kaum hosma di mana sapertos misalkan saurang kakasih anu hoyong teras aya dina payuneun dat anu di picin taeunana maranteun ridho sareng nikmat ngajalankeun sagala rupi papagon atanapi peraturan Allah tanpa ngarasa kapaksa nya saalit-alit acan teu ngarasa tapi pamili taluntik nganggo ilmu hakikat mah memang leres kitu nya memang aya ilmu hakikat ilmu anu hak ilmu anu leres gitu artina teu samar ta ilmu gitu tah ya urang teh euna misalkan sakomo euna dina mako naon bulan Agustus kemerdekaan di bulan kemerdekaan terus ngasa merdeka aja jadi kuasa gitu. Iya merdekana terutama ada salikin mah merdekana ruhani atuh, ya merdeka ruhani. Karena merdekana ruhani kemanjar karena jawari urang. Sok sanajan cek batur mariku cek urang mah ngeunah we. Karena geus merdeka ruhanina. Ieu teh saluyu sareng logatan hikam anu ieu yen aya undakan jalma awam atanapi jalma anu umumna jalma gitu. Sareng undakan jalmi khos anu nuju kurang dibahas ayeuna. Jadi nu ngeusi kana makna kemerdekaan teh nya lamun di dieu mah lamun dikaitkeun kana hikmah ieu ngepas ya. Aya dua undakan kaum dina nalika ngisi kemerdekaan. Hiji berarti jalma awam. Jadi jalma awam mah kemerdekaan munggu jalmi awam berarti kemerdekaan berdasarkan hukum atau napi taklif kemerdekaan teh. Jadi dina logatan ieu hikam anu satacanana anu bieu anu awal yen jalma awam mah ngalaksanakeun kewajiban teh dumeh diwajibkeun we ku Gusti Allah digiringkeun kurang teh taklif. Taklif teh berarti kewajiban dirantai ku ancaman neraka dibibita ku nikmat surga sehingga daek eta teh nya jalma awam teh ngalaksanakeun kataatan nu pan mah kudu hitung-hitung heula lajeun dek sedekah supaya dibalikeun 10 kali lipat lamun teu dibalikeun mah eta mah ajigan aramungeun kitu tah eta jalma awam kitu nya matakan sedekah membawa berkah tapi kan keluar Islam gitu daek sedekah membawa berkah ya gitu aya luar Islam mah meureun atuh cocok wae kan urang mah atuh kudu naik saeutik gitu. Tah nagara urang merdeka hakikatna dina bulan Agustus ieu nya. Jadi nagara nu merdeka tetep merjogikeun undang-undang. Tetep merjogikeun aturan hukum walaupun ieu negara geus merdeka, tetep merjogikeun undang-undang. Sarang merjogikeun eta teh kudu aya aparat mah nya. Aparat nu naon anu ngajaga keamanan negara. Sok sanajan geus merdeka misalnya mau aya penjajahan kudu aya aparat mah. Nya anu ngajaga keamanan negara gitu. Kunaon sababna? Sabab sebagian besar rakyatna atanapi rakyat pengisina masyarakatna seuseurna kaum awam secara dohir. Seseueurna depan bandingan aja di Salemur hiji kebetulan dina Jamil Mugni ayeuna bahasa eta nya hiji banding 1 juta coba
saurang banding 1 juta. Berarti 1 juta na awam, hijina khos. Gitu nya. Aduh, subhanallah. Jadi upami teu dibatasan ku aturan hukum, rata-rata kan seueur awam. Ya, seueur awam. Pasti lamun teu aya hukum-hukum mah pasti ragrag kana kecelakaan, karuksakan ieu negara. Cacak-cacak aya hukum nage negara jadi ruksak. Naon dikeruk gitu nya. Boh tina tepikeun ka naon disebutna? Tepikeun ka lauk-laukna kitu nya di laut teh. Emasna deui tepikeun ka nikel na logam-logamna. Ih eta mah ompreng MBG dimasikeunna di keruk. Goblok banget kitu teh. Eta teh seperti kitu. Eta teh cacak-cacak aya aturan. Cacak-cacak aya hukum, cacak-cacak aya aparat negara. Jeung cacak-cacak aya dasar undang-undang. Masih tetep we ngalanggar. Ya. Matak sok sanaos di negara urang keur tos merdeka wajib eta teh kudu ngagaduhan aturan hukum. Ya. Kudu eta teh ngagaduhan undang-undang supaya naon? Supaya jelema sama-sama jelema henteu saling menyakiti, saling membantai. Oh, panenna komonya. Aturan ge loba, aturan hukum geus puguh kitu nya. Penjara mah geus aya. Atuh aya we jelema-jelema nu telang saling membantai, saling menyakiti, ya, saling menghina. Tapi ngalajur napu secara bebas. Tur ngaruksak misalnya gantung ngarusak negara sur kan ngarusak negara cacak-cacak aya hukum ya janten tina tingkatan awam kamardekaan teh sanes bebas tanpa aturan berarti ya sapertos ieu sapertos urang ieu urang hirup di alam dunia secara hukum agama mah teu bebas aturan karena memang urang teh dirantai kurante kewajiban yen kudu ngalaksanakeun salat sawengi jeung sadinten jeung sawengi teh berarti 5 kali waktu. Tah sarua ieu ge di negara ieu urang, di negara merdeka eta teh butuh ku aturan. Sok sanajan merdeka lain bebas tanpa aturan. Ya, lain bebas tanpa aturan. Tapi dipaksa eta teh ku hukum, dipaksa ku aturan supaya naon? Tunduk kana aturan hukum. Supados kahontal katertiban, keamanan, kasejahteraan gitu. Itu berenjang babarengan nya. Saluyu sareng rante syariat gitu sesuai. Sareng rante syariat anu nawan anu ngajagi manusia supados salamet dugikeun ka surga. Itu sami bae gitu. Di negara urang teh tapi pikeun awam. Ke awam. Anu kadua kemerdekaan munguh jami khos, jami khusus, jami anu pinter ruhanina. Anu disebatkeun aya sih dina jami mugni ge. Sebutna hurriyah al-hakikiyah. Eta teh jami merdeka ruhani. Hurriyah al-hakikiyah. Dina kalimah anu 6 we ieu, dina hikam kurang tos logatan. Yen jami khos mah pala yahtajuna ilal ijabi wa takhwifi. Tebutuh ku ancaman sareng kewajiban secara kapaksa ya tah ieu anu leres-leres disebut merdeka anu sanyanyana teh ya kamerdekaan ruhani atanapi al-hurriyah teh jalmi hosma tos merdeka tina jajahan rupa-rupa makhluk tos merdeka tina jajahan kahayang ya tos merdeka tina merekedewangna nafsu mereka dawangna ngajajah ukuran dunia sareng teu dijajah di ku sahwatun nufus ya ku sahwat nafsu marantena taat kana aturan hukum teh sanes sabab sieun dipenjara ku polisi sanes jami hosma atanapi sieun ku aparat anu misalkan dina keur ibadahna sieun asup ka neraka pan jami hosma sareng sanes ku sabab hayang dipuji taat hukum teh jalmi hosma atanapi hayang menang hadiah misalkan sekali kan menang hadiah pami dina ibadah teh mah ku ganjaran hadiahna teh nya ku surga ari dina tatanan negara mah atuh dihadiah sok
hadiah nawacita geuning sok kitu teh hadiah ti pamarentah geuning tapi lain BL teh lain kita ieu mah hadiah pikeun jalmi-jalmi anu ngalaksanakeun kewajiban anu berprestasi ta jalmi khosmah mah nya jalmi khosmah ngalaksanakeun aturan hukum nagara teh lain karena kapaksa, lain karena ku hadiah, lain karena ku pamuji, karena memang tos merdeka ruhanina. Tos merdeka ruhanina teu dijajah ku hawa nafsu sapertos kitu jalmi khosmah nya. Tapi marantena taat ku sabab naon? Ku sabab cinta. Ya, ku sabab cinta jeung sadar yen ngajaga kahadean teh mangrupikeun hakikat tina diri manusia anu mulia. Matakan aya we bahasa hubbul watani mina iman. Cinta tanah air teh sebagian daripada iman. Kitu mengisi kemerdekaan teh merdeka ruhanina. Ketika merdeka ruhani teu dijajah ku perkara-perkara dunia, teu dijajah ku perkara kaayaan anu dirandapanana. Sanajan naon sanajan harga mamahalan oge pasti ngomongna teh kajen teuing harga mahal yang penting kabeuli gitu. Itu jalmi khosmah jadi teu ambil pusing gitu. Pan cenah teh pertama kang cenah mahal ieu mah cenah gitu ukuran kenting pertama mahal asal kabuli pan cenah pertalet jadi panjang cenah ngantrina ieu atuh pan meurna aya we urang jadi reus jadi istirahat ketika perjalanan jauh teh asup we ka pom bensin panjang ieu jadi urang heula atuh tarik napas heula pokona mah aya jalmi khosmah ngambil setiap situasi ngambil keenakanana ngambil katingtriman dina hatena geunah we kitu. Matakan zikirna jalmi khos sok sanajan dinu rame tetep aya di hadrat Rabbi ya. Aipan urang mah zikir dinu rame ya. Sarua bae jeung zikir dinu sepi. Dinu sepi kitu hate teh ajeng-ajeng komo dinu zikir dinu rame kan hate teh lebih teu konsentrasi cenah Kang yuk salat teh ganing cenah kitu. Atawa zikir teh ganing. Ya coba zikir sorangan konsentrasi keuh cenah masih kekalayangan kene. Allahu akbar. Tak kitu teh. Jadi jalmi khosmah ketika merdeka teh merdeka ruhanina teu dijajah ku hawa nafsu, teu dijajah ku kaayaan diri, teu dijajah ku ukuran-ukuran perkara dunia. Naon sababna? Sabab ngajalankeun kewajibanna teh lain hayang asup atanapi hayang menang hadiah atanapi sieun siksaan. Anjeunna mah tos makom mahabbah. Cinta tanah air gitu ngajalankan hukum teh ngajalankan aturan-aturan tata negara teh tos cinta tanah air makom mahabbah janten sasi Agustus minangka sasi kamardekaan teh hakikat nama mangrupikeun pepeling ka urang sadayana nya mangrupikeun iktibar peringatan ka urang sadayana nah dina diri urang teh tos leles merdeka secara ruhani nya tingkatan host ya atanapi masih kene kudu dijajah ya nya jajah kunaon di talian Quran teh taklif aturan sabab nafsu urang masih kene naon masih kene wegah masih kene ngedul ta eta tingkatan awam urang dina kemerdekaan ieu tah mun arek nanya urang geus merdeka apa acan ulah nanya ka batur tanya ka diri urang sorangan merdekana kumaha? Ieu secara ruhani merdeka. Lamun di jerona ieu batin urang merdeka, otomatis di luar batin urang we jawari urang merdeka. Merdeka. Oh kukuh we kang cen teu buka duit mah hayang udun mah da. Wah, kalantang kulinting ta eta udah cecan merdeka. Gitu cecan merdeka. Jadi merdekanya jalmi khosmah merdeka nya ruhanina teu dijajah ku hawa nafsu. Lianna Allah Ta'ala kana sanyana Gusti Allah Ta'ala syaraha geus ngalegakeun mukakeun Gusti Allah sudurahum kana dadahna atanapi hatena jalmi khos wa nawwaro jeung geus nyaangan Gusti Allah basairahum kana basirohna itu jalmi khos wa kataba jeung netepkeun nyeratkeun nuliskeun Gusti Allah fi qulubihim dina jero hatena itu jalmi khos al imana kana kaimananana anu matri anu panceg gitu
Ih, subhanallah, jalmi khosmat tiasa ibadah kalayan merdeka sareng nikmat nya dina ibadah nate. Jalaran naon? Jalaran ayat 3 perkara anu dipaparinkeun ku Gusti Allah langsung kana ruhani mantena nya. Mana sareng musannif hiji insiroh. Naon insiroh? Gusti Allah ngalegakeun dadana saroha sudurohum. Hartosna berarti hatena teh tos teu kaseret atanapi kajajah deui ku rupekna dunya. Nya. Hatena plong, jembar, sareng siap nampi nur Allah. Anu disebutna cahaya kamaripatan teh, eta insiroh. Anu kadua berarti tanwir. Naon tanwir? Cahaya pituduh. Gusti Allah nyangan mata hatena nawaro basairohum. Supaya naon? Supaya eta teh panondohina teh ukur misalkan ningali syariat kitu nya. Panondohina ningali syariat sareng ningali makhluk mata hate atanapi basirohna eta jalmi hosma tiasa ningali hakikat mulyana ibadah. Jeung naon? Jeung kaendahan zat anu maha agung. Mata kepala ningali ieu nagara aman, hate ningali Allah ieu teh nu ngamankeun nagara urang teh. Tuh. Mata kepala ningali pertamak mahal, hate ningali sadaya naepan ku Allah ieu teh. Ih, lamun urang misalkan hate nyaran ka Allah, condong ka Gusti Allah, engke teh sok sanajan secara dohir ya mata kepala ningali mahal, ih dibisakeun meuli we kahontal ku Gusti Allah teh. Kitu. Matakan ulah ningali nominal mahal jeung murahna. Yang penting mah kabuli jang naon murah ari teu kabuli. Kitu nya. Jang naon murah ge teu kabuli mah. Tetep meureun pertaret deui gitu. Mending baheula ge pertaret pertama ke 12.500 geuning teu meuli pertama. Ayeuna komo cenah kitu nya. Tah marantenan ningali yen taat teh sanes janten jajahan beban. Tapi kabagjan anu taya tandingna. Jadi ngalaksanakeun aturan tatanan hukum negara, ngalaksanakeun tatanan hukum syariat, eta jalmi khosmah tos naon? Tos dijalankeun sesuai dengan rasa hate bagja gitu. Bagja tuh. Bagja bade salat teh bagja jalmi khosmah. Naon sababna? Ciri aing ek dibagjakeun ku Gusti Allah. Ciri aing arek disalametkeun ku Gusti Allah. Mana buktina? Didaekeun salat. Jadi saat acan bade salat nage hatena teh tos hudurul qalbi ma Allah pieu. Hatos hadir hatena teh di hadrat Robbi. Ya Allah Karim, hatena teh tos tapaul. Hatena tos mahabah ka Gusti Allah. Amis teh ngadenge komat di masjid itu. Allahu Akbar. Segala ingus komat ieu cenah kitu. Amis jalmi khosmah. Ngadanguna teh kitu. Jadi dilaksanakeun teh dengan kabagjaan. Anu katilu kita batul iman. Iman tos dituliskeun sareng dipatri atanapi pancek dina jero hatena kataba fi qulubihim. Ya iman lain ukur dina ucapan, ya. Tapi tos janten KTP ruhani, lain KTP dohir ya mah. Tapi imanna KTP ruhani. Ih, aya kang cenah KTP ruhani. Heuh kekaraknya ingatnya. Ya KTP ruhani kan deh. Ya menjika nanda tanganana mursi dia menyangkut natanya. Subhanallah. Kayak kaliwat KTP ruhaninya. Ya, tapi KTP ruhani. Jadi KTP dohir masuk dina dompet, mang Islam. Terus salat juga teu acan gitu. Berarti Islam KTP eta disebutna. KTP dohir. KTP ruhani mah geus teu kudu ditanya, mang salat geus teu kudu ditanya. Atau kieu mang salat zuhur kan ulah nanya atuh perkara eta geus salat zuhur acan gitu tah eta nu bahaya. Jadi KTP ruhani mah meyakinkan tos ainul yakin naikkan hakul yakin nya KTP ruhani mah sah eta mah sarta merdeka nage moal bisa dijajah deui ku naon ku rayuan setan atanapi hawa nafsu anu tos ngagaduhan KTP ruhani mah nya. Jalmi khosmah tos naon tos jembar hatena teh kunuril haq ya nemawi ibadahna teh janten katagihan katagihan ibadahna ge katagihan jika namun aya bahasa salat diliburkeun heula misalkan kade salat teh libur
Ayo orang kumaha? Ih, alhamdulillah tukang gitu. Gitu. Eta teh lamun jalmi hosmam demo eta teh. Piraku cenah salat diliburkeun, kumaha lawang kabagjanana ieu. Nya putuh ti Allah teh kumaha ieu. Sedangkan putuh kuring misalnya ti Allah ieu teh. Pamuka kasalamatan ti Allah teh kudu ngalaksanakeun salat. As-shalatu imadudin, salat teh tiang agama. Lain batur salat urang ulin lain kadinya. Jadi salat teh tiang agama. Jadi ketika dilebur-liburkeun demo jalmi hosma, jalmi awam mah alhamdulillah kan gitu. Seperti kes urang santri baheula gitu, santri baheula lamun diliburkeun ngaji teh pan bunga. Santri baheula eta mah. Jika nama itu penyakit budak mau kolat urang gitu rupana mah. Lamun awah ieu cenah libur ngaji teh. Asik atuh libur heuy cenah tah. Ari cek jalmi anu resep ilmu mah cori katuh. Oh, cori katuh teh jalmi khosma. Pan butuh kana aing libur kumaha aya ngecasna ieu? Pan kudu dicas pan meureunnan. Tingali HP pan aya HP mah, lamun HP-na baterena masih kene bagus dicas teh pan lilanya. Lila eta teh nante kana lobetna teh. Ih, so. Ayeuna urang misalkan ngaji saminggu sakali, kudu mahi saminggueun. Mau kudu mahi saminggueun. Eta misalkan ini kan karakit cenah tadi ngaji teh ayeuna geus poho deui gitu. Eta berarti ngajina lain saminggu lain sapungal poe kudu tiap jam juga ngajina gitu. Urang kira-kira dicas sakali. Siap teh saminggu. Kadang-kadang setengah hari geus. Jadi gitu. Ai jalmi hos mah ceurik diliburkeun teh ceurik. Nya aduh abdi teh asa teu boga kalusan ieu teh Gusti naon sababna ieu ngaji diprekeun ieu gitu. Tajalmi hos mah kitu nya kawajiban ti Allah diprekeun teh ceurik hos mah ceurik nya. Nah hareup ngalakukeun kalusan naon ya abdi teh Gusti asa teu aya lolongkrang kalusan pikeun abdi ai diprekeun maka tuatan teh ieu teu kitu kosna nya. Jadi memang ibadahna tetes katagihan tibelat tah. Lamun dina jamu mungkin kene sebatkeun deui makom tibelat disebutna. Makom tibelat teh saluhureun tina makom mahabbah. Ya, tibelat teh. Mungkin pernah teh tibelat. Ya. Ieu mah 17 tahun kaki gitu. Malah pan urang malam minggu asal malam minggu teh nya. Malam ngapel teh meureunan kita. Eta teh tibelat sebutna hayang buru-buru gerak gitu. Sok sanajan hujan make payung ya, sok sanajan laleueur make iteup sana poek make senter. Tah eta makom tibelat teh disebutna. Nah, katagihan cintana gitu. Jadi lamun diprekeun juhur pre bahaya cenah. Aya nu awam mah kan alhamdulillah. Santai jadi gitu teh. Tah mode urang sok ngaliwatkeun kana ukuran-ukuran makom tibelat teh anu makom katagihan teh di mana-mana udud ngeseep gini gitu ya. Udud misalnya jam 8 peuting setengah 10 ada orang teh misalnya udud seep warung mana ya buka ya biasa mah di tikungan itu buka warung nyur ka warung eta tutup poe teh hanjruk aing kumaha ieu ya ta eta mah kom tibelat tah ya katagihan eta teh katagihan udud tapi urang katagihanana. Alah udah katagihan ku wirid hebatnya nanti kan seperti itu aduh aing tutup kumaha ieu atawa aing hoto holwat biasa nanti cara rangkeul holwat gitu tapi wirid teh asa pura itu entah gitu. Eta teh zaman katagihan gitu khos gitu sebut wahababa jeung ngaresepkeun Allah. Oh ngaresep lah gitu bahasana. Ngaresep Allah ilaihim kaita jalma hos. Nah eta atau ati kana rupa-rupa ketaatan. Resep alipin mah kana ibadah teh resep we kitu jalmi hos. Wa bagodo jeung tos maparin rasa ngewa Gusti Allah. Ilaihim kaitu jalmi hos al isyana kana rupa-rupa kamaksiatan. Tersep ningalina kitu. Tersep ningalina. Depan urang mah lamun ningali
buhay kitunya akhirnya amat ditinggali merenang dosa ditinggali atau merenang mubajir cenah gitu tah jalmi hosma eta geus taresep nu kitu teh nya geus taresep nya palam yahtaju jeung teu butuh itu jalmi hos ila syayun kana naon-naon perkara min zalika tina itu ancaman atau napi takwib ya jeung tahdir eta teh teu periuk kana ancaman-ancaman gitu. Jadi kagorengan jeung kamaksiatan tos janten perkara anu dipikangewa ku rohanina nya maran tenang ngajauhan maksiat sanes ukur sieun ku denda atanapi hukuman dunya tapi sanyatan hateuna teh tos ngarasa naon tos ngarasa geuleuh sarta barontak hateuna teh naon kedah midamel dosa barontak kan kadeta ke-17an lamun pamajikan urang nya daftar joget ulala singkade lamun bisa diizinkeun masuk urang kana dayus ya golongan salakinu dayus berarti haruma maka haram ila jannati kana surga haram ya atau berarti ciciran salaki eueuh kecemburuan cemburu teh haram salaki masuk ke surga lamun eta salaki dayus disebut singkadenya kade ayeuna ukuran syukuran dibungkus ku kamaksiatan singkade sanes ku abdi picik ku perkara kitunya cuman kan memang selayakna 17 Agustusan teh selayakna kuduna minimal urang teh sujud syukur eta hiji anu kadua minimal urang teh coba ngayakeun hawal nya hawalnya hawal para pahlawan anu gugur di medan perang ketika 17 Agustus proklamasi tak kitu sebenarnya eta teh kan eta teh dituker ku darah eta teh hidup atau mati kan gitu non merdeka atau mati artinya seorang penjajah tetep makom ikhlas eta ya ikhlas emang bahala kadeng eta setiap bulan aya gajian ya sugan gaji misalkan ku eta ku nanti tukang ditransfer kan henteu nya eta hubul watani minal iman rasa cinta ka negara mempertahankan kemerdekaan matakan selayakna 17 Agustus kuduna hawal akbar naon kang ieu hawal naon hawal para pahlawan Indonesia anu gugur di medan perang hal nu kasabari jeung Kang dihitung we cenah di ukuranna ieu teh kemerdekaan sabaraha ieu gitu kan 8 hiji berarti hawal ka 8 hiji bagus ya tawasulan gitu nya tawasulan ngadoakeun sok sanajan maranteun atau syahid ukuranna ngabela negara ngabela kahormatan negara syahid anjeunna lamun teu syahid mah tuh meureun manehna teh rajin daek perang kudu naon kudu di gaji tadi beri honor ditransfer lah pan balaman transfer negara can merdeka kumaha garajanana dia tadi Jakarta tah eta teh kuduna hawal akbar ya kudu hawal mendingan tawasulan dah daripada kitu kan gitu sanes super kerapicik kan tapi kan memang kurang rasa tanda syukur kurang teh diberi kemerdekaan negara urang ku Allah Ta'ala kurang dipakai seperti itu pakai goplah lir ibarat kurang ngalawudu ku ciki gitu kumaha ngawal ngalawudu nambah bagus nya bungkusna mah tasyakur binikmah gitu bang tasyakuran atas kemerdekaan Republik Indonesia dengan dangdut pol woi bahaya tuh singkadenya mendingan orang hawal dah gitu nah aku jalan gitu jalmi hos matos temelukeun pecutnya jalmi hos mah temelukeun pecut atau napi ancaman supaya setiasa taat henteu sabab ruhanina tos leres-leres ka senter kunuril haq kunur ilahi kunur Allah litamami hurriyatihim karena sampunana kemerdekaan ngepasnya yuk sampuna kemerdekaan sirna itu jalmi hos minal agyari jauh ti makhluk ya
Jadi jami hosma tos sampurna kemerdekaan hatena, tos leles-leles bersih hatena teh tina jajahan-jajahan agyar, tina jajahan-jajahan makhluk. Seperti mana jajahan makhluk jami hos? Jajahan dunia, harta, jabatan, pujian ti makhluk, jeung naon, jeung hawa nafsu. Ya? Sehingga dina hatena teh mungkan Allah unggul kitanya jantan marantena ibadah nate murni karena Allah sanes karena hayang naon-naon atanapi katingali hayang ku makhluk hayang katingali ku makhluk ibadah nate teu teu kitu. Alati tamliku anu ngamilik nawan al-qulub hate pahum mangka jamihos eta mulajimuna netepan atanapi talajumnya istiqomah dah istiqomah kabeh teh jamihos li taatihi kana taat ka Allah tauan karana nurut. Jami anu parantos merdeka tina jajahan dunia jeung hawa nafsu sikepna teh bakal mulajimun ya mulajamah hartosna naon bakal satia anceg tetap jeung istiqomah dina kataatanana ya istiqomah we salat subuh berjamaah istiqomah gitunya salat duha istiqomah ininya terus salat padu berjamaah istiqomah gitu kan ibadahna parantos maneuh atanapi matuh ya maneuh teh pamatuhnya moal gampang goyang kusuremna kaayaan dunya moalnya atanapi kurupa-rupa gogodaan makhluk ibarat ngarana negara urang tos proklamirkan kemerdekaan gitu marantena tos ngajaga sarta ngeusi eta kemerdekaan ku pangabdian anu pangsae-saena nyaah ieu nagara geus merdeka lamun teu dibarengan ku pangabdian anu bagus gitu nya nu pangsae-saena marantena ngalaksanakeun ibadahna teh secara tauan. Naon tauan teh sukarela tos karep sorangan gitu ibadahna teh ya lain mangkat sorangan mah teu karep artina geus teu kudu huyah-huyah geus teu kudu giring-giring geus teu kudu dibejaan geus teu kudu di samper-samper gitu geus teu kudu kitu geus tauan sukarela henteu karhan, henteu kapaksa seperti jamaah awam. Jadi jami hosmat taat nate jalaran naon murni rasa cinta we ka Gusti Allah. Nya, jeung ridho ek dikumahakeun oge ku Gusti Allah teh. Ngegedur dina hatena teh naon rasa mahabbah, rasa cinta ka Gusti Allah. Jadi ketika ngalaksanakeun kataatan teh nuhun Gusti, salira Gusti tos ngaistimewakeun diri abdi sehingga ieu posisi misalkan atanapi kagiatan abdi ieu teh istimewa mu salira Gusti. Gitunya. Balau ukrihu balik lamun dipaksa itu jalmi hos ala tarkiha kana ninggalkeun eta taat lam yastati'u maka moal kuat moal sanggup eta jalmi hos teh asobro kana sabar kana nahan anha tina ninggalkeun itu taat. Dia menguripkeun puncak teh puncak patriotisme ya puncakna patriotisme jalmi hos dina ngeusi ruhanina dina ngeusi kemerdekaan ieu puncakna jalmi hos ieu sebenarnya mah komo kemerdekaan urang 80 juta tahun gitu ieu teh di barat jiwa para pahlawan anu tos merdeka jiwana kapungkur jiwana teh merdeka eta teh merdeka atuh jika nama masyarakat seragam ge nyaliranya segitunya atawa nyieun nyalira gitu matakan kan anu hejo geuning anu bodas anu sontog gitu pan kitu kapungkur atuh eta mah tos karep sorangan gitu berjuangna ya anu boga prinsip sendiri geus teu kudu ngadaguan komando gitu ya merdeka atau mati eta patriotisme mah gitu puncakna jalmi hos merdeka atau mati artinya marantena moal sudi dijajah deui gitu bahasana moal sudi dijajah deui kunaon wae kitu jalmi hos teu ridho dijajah kuring misalkan ku agyar gitu ieu geus terlepas di hati tin agyar hate geus madot di hadrat Robi geus mempertahankeun secara patriotisme ibadah pikeun jalmi hos mah tos janten napas kahirupan ya
lamun marantana dipaksa kudu ninggalkeun ibadah atanapi dipaksa kudu tunduk deui kana jajahan hawa nafsuna atanapi agiannya ruhanina moal bakal sanggup saur kieu musannif moal bisa nahan sobar ruhanina teh siksa anu pangberat napikeun jami anu marifat mah lain diduru ku seuneu dunya lain naon nalika hatena kahalangan atanapi mahjub sarta dipisahkeun tina ridho jeung taat ka Gusti Allah. Jadi lamun teu aya waktu taat ka Gusti Allah teh marantena mah aduh lemah. Ya, hanjelu. Sakitu teuing nya ieu hirup. Jadi kitu tah. Biasana mah rajin kitu nya misalkan wiridna nah ngalaksanakeun duha, ngalaksanakeun tahajudna rajin ketika teu di papasieun teu ditakdirkeun ngalaksanakeun tahajud aing mah kos kieu sih jadi kitu tah ya tah jadi ukuranna ridho Allah we. Jiwa marantena tos mutlak teu bisa dibeli ku harta teu tiasa disingseunan ku pakarang sanajan dohirna aya nu maksa atanapi diancam supaya eureun zikir misalkan supaya eureun ngaji atawa eureun ibadah hatena bakal tetep panceg masket tibelatna gedur mika cinta ka Gusti Allah. Ieu bukti yen kamardekaan ruhanina nya kamardekaan ruhanina minal agyat nya parantos naon parantos matri masket sagemlengna dina jiwana jalmi khos eta kitu wa faidatu taklifihim jeung ari faedah atanapi hikmahna lah diwajibkeunana jalmi khos hina izin dina nalika geus merdeka eta idharu mahabbatihim tetep pikeun nembongkeun rasa cinta itu jalmi khos ka Gusti Allah. Tah di dieu timbul ye pertarosanana umpama jalma hostos merdeka tina jajahan agyar jeung tos taat dumasa rasa cinta tanpa butuh ancaman misalkan nah aku Gusti Allah tetap dipasihan taklif dipasihan kewajiban ya kewajiban naon kewajiban syariat misalkan masih kena salat masih kena puasa Ramadan. Nah, cek ya musannif seperti kieu. Matakan di mana-mana aya hiji jelema ngaku wali, geus diwajibkeun salat abdi mah cenah teh. Tah eta mah lain wali, wawalian wali curi gitu. Ya. Nah, cenah henteu dibebaskeun wae misalkan tina aturan da tos eta, naon tos mahabbah, ya. Pikeun jalmi hosma taklif atanapi kawajiban teh sanes deui janten beungkeutan penjara ya atanapi penjaraan non rantai-rantai anu ngaberatkeun tapi janten wadah atanapi panggung pikeun ngabuktikeun cinta eta teh aya na aturan eta teh ngabuktikeun cinta ka Gusti Allah bukan lari dari aturan para wali mah jalmi hosma tapi ngadeket kana aturan eta aturan teh ngajalankeunna dibarengan ku rasa cinta mahabbah salat anu 5 waktu tahajud jeung sagala rupina aturan syariat secara dohir teh dianggo marantena pikeun nembongkeun kasatiaan sok sanajan makomna tos luhur nembongkeun kasatiaan ikang jeung Rasul ge masih kene wajib salat ieu deui wali nya pangkatna luhuran mana jeung pangkat Rasul jeung wali atuh luhuran Rasul ge masih tetep salat eta teh komo wali mau wali na wali murid tah kumantenna pikeun nembongkeun kasatiaan sareng rasa mika cinta anu taya tandingna kadat anu maha asih gitu. Jadi ibarat hiji nagara anu parantos memproklamasikan kemerdekaan dina sasi Agustus nah satos merdeka lajeng aturan perundang-undangan eta dilesotkeun begitu saja henteu atunya henteu seperti kitu jami hos ge kitu jami hos mentang-mentang merdeka ruhani geus teu kudu aya aturan teu kitu tetep pancek dina aturan ya justru aturan hukum dohir tetep dijalankeun ku nagara teh salah kunaon salah tu bentuk hormat pan Undang-Undang Dasar 45 masih kena pancek dibikin kayeuna
Coba apalkeun. Dah titah emang ngawan mau bisaeun eta teh. Ih, budak baheula mah apal bikin ka ayeuna. Upacara Senen teh buat bikin Undang-Undang Dasar 45. Bahwa kemerdekaan itu biar hak segala bangsa gitu kan. Agustus ya. Bukti eta teh nagara berdaulat jeung boga martabat. Naon sababna? Sabab aya tatanan hukum lebih kuat jeung rakyat nage ngajalankeun penuh rasa cinta nya. Kitu ge lamun jalma hoas marantena tetep sujud sarta ngajalankeun syariat Nabi kalayan rajin pisan lain ku sabab sieun disiksa atanapi salaku ekspresi alim ka neraka kitu. Teh salaku penghayatan kemerdekaan ruhani. Ketika makin tinggi dina taatanana, ketika makin rajin dina kataatan dina ibadahna, eta salah satuna bukti ruhanina bener-bener merdeka. Ya, bener-bener merdeka. Jadi rusuna rasa syukur ka Gusti Allah teh. Jadi tatanan aturan atanapi hukum teh disampurnakeun ku jalmi hosna. Kama seperti perkara di ya amaru gitunya. Anu marentah saha al maliku raja wajaroahu kapatih. Mun aya berarti ka menteri-menteri dah, ka menteri-menteri. Menteri-menterina itu raja al mulajimina anu caricing. Atanapi anu tetep anu satya eta para menteri li hadrotihi di hadrot raja. Saur Allah teh atanapi saur raja teh, hei patih, hei menteri, caricing anjeun satya ka kaula. Ku kaula dijamin hirup marane. Ya cek raja. Lamun menteri-menteri eta orang dalam menteri teh. Nya lamun patih berarti orang dalam. Namun Bupati senopati orang dalam negara berarti teh satya ngabdi matang cek raja cicing di dinya anjeun cicing dina kasatian ka kaula dijamin ku kaula anjeun hirup kahirupan anjeun tuh lihat ratihi ya bihizmatihi kengahidmah ka raja eta jiadatun tambah pil kurbi dina deket wa tasyrib jeung dina kamulyaanana ta ieu teh sampurnana jalma nepikeun ka makom mahbub nya pan aya muhib aya mahbub maka sebelum muhib berarti mutaki sebelum mutaki mujtahid jadi berjuang heula yang mutaki itu. Geus mutaki berarti mujtahid. Mutaki geus mutaki berarti makom muhib. Makom muhib berarti gelar mahbub. Jadi hayang dipika cinta tur mika cinta. Jadi kadang-kadang ayanya jalma anunan ambon sorangan cinta ka Allah mah. Tapi ku Allah teu dipika cinta. Ya. Berarti cinta na anu ambon sorangan mah cinta hanya sekedar di mulut saja. Cinta kuring maka Allah teh atanapi ngabahasakeun raditu billahi robba wa bil islami dina ridho kuring di pangeran ku Allah ridho cenah kitu ketika diberi ujian ku Allah ngeripu ya berarti teu ridho ngaran-ngaran ngan ridho di pangeran ku Gusti Allah ridho oge takdir ti anu dipikar ridona takdir ti Gusti Allah matakan raditu billahi robba jadikan ridho eta teh kitu. Tak ketika seperti itu taitan dina makom mahbub jami khos diibaratkeun sapertos orang dalam kerajaan ya atawa para menteri di negara atanapi di istana anu naon anu satya jeung salawasna aya di payuneun raja di hadrot raja nalika marantena dipasihan taklif atanapi di papanan kewajiban ibadah ku rajana ku Gusti Allah misalkan hakikat nama Allah nuju maparinan pancen negara nanti lamun dina jas hujan nanti tugas negara gitu kita eta teh lamun ku rajana dipasihan ka taklif kewajiban eta teh aing mah tugas negara ya jadi gitu ayo geus bahasa tugas negara mah keren banyak kemana mah tugas negara apaan berarti tugas negara
Gitu tah. Tadi ukuran tugas negara eta teh, kewajiban teh. Dibahasakeun kitu jalmi hos mah. Lain rantai, lain pamaksa eta teh. Ya, taklif teh. Tugas negara pikeun naon? Pikeun nambihan pangkat, pangdeukeutna sareng rajana atanapi marifat disebutna. Jadi ngalaksanakeun aturan atanapi taklif teh, taklif kewajiban syarat teh lain ngarasa dipaksa atanapi ngarasa jadi rantai eta teh nya atawa pikeun ngagiringkeun si jalmi hos ka surga lain perkara kitu jalmi hos mah tapi dina batinna teh ieu kuring tugas negara ya. Mulia itu tugas negara. Dilaksanakan tugas negara dengan rasa gembira gitu bagja ya makom mahabbah makom tibelat makom katagihan dina katoatanana ta eta teh bakal ditaikeun pangkatna kini tingali orang dalam negara saking satiana deketnya jeung orang dalam eta lain panas dalamnya mah asup angin misalkan angin bisa asup ke jero berarti orang dalam ya di jero ya koneksi berarti itu seperti gitu. Jadi bisa koneksi di jero mengena gitu. Jadi ngajalankan perintah eta tugas negara ketika aya tugas negara eta ciri alamat arek ditaikeun pangkatna eta teh kuraja. Berarti ukuranna dina perjalanan ruhani mah atanapi perjalanan spiritual mah berarti ditingkatkeun ka ma'rifatana ka Gusti Allah. Saat ruhanina teh atuh dimuliakeun dipayunan zat Allah Subhanahu wa taala. Marantena ngajalankeun pancen syariatna teh kalayan naon merdeka tur reus. Aya reus teh bahasa di naon sih? Reus teh bangga gitunya. Ngajalankeun tugas negara teh bahagia, bangga gitu. Daek salat subuh teh gitu. Salat subuh teh bahagia teh. Bangga gitu sama tuh teh. Nah, seri-seri aja salat subuh teh. Apaan cenah Kang lulungu keneh salat subuh mah gitu kan. Gitu nya. Jadi sing bangga sing reus nya, sing reus. Salaku naon? Salaku menteri pilihan anu mika cinta sarta dipika cinta kuraja sakabeh alam. Lamun dipika cinta tuh lamun urang mika cinta tuh dipika cinta kuraja sakabeh alam. Ya Allah karim. Tapi kan karena naon pangkatna eta luar biasa pangdeukeut-deukeutna sareng zat Allah Subhanahu wa taala. Aujaba alaika wujuda hidmatihi wallahu alam. Mudah-mudahan sing manfaatnya ieu pangaosan dina hikmah ieu mudah-mudahan sing ningkatkeun keimanan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Ngalajengkeun kana kitab Jami'ul Mu'minin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah.